Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sageblengna dina roman fiksi sajarah ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantarjati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jeung ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Sanajan bari ting barengut oge pamustungan nama boh nu boga parahu, boh nu boga barang, paro-paro ngumpulkeun duit keur mere persenan patugas keamanan. Ting nu boga barang ngasongkeun duit kencering buatan Portugis jeung Parasi malah aya sawareh duit Cina. Ari ti tukang parahu mah salian duit citakan urang Banten teh make jeung kacampuran jeung duit POC sagala rupa. Malah duit Mataram oge make aya. Mane rupa-rupa eta duit kencering teh kasugri. Bubuhan harita mah saban wewengkon teh ngaluarkeun duit sorangan tapi payu di mana-mana oge sanajan ari babandingan nama atawa kurs lamun ceuk istilah kiwari mah beda-beda. Nya gumantung kana gede leutikna kamajuan ekonomi di saban wewengkon. Si kumpeni teh meneh bunga meneh hahaha kasugri nampa duit kencering 2 tumpuk kana dampaleungeuna ari geus kitu mah marehna teh jelung-jeleng haranjat deui ka darat cul we parahu mah sina ngangkleung jeung panumpangna. Pikeun sajongjongan mah panumpang parahu teh ting harulang we bari teu lemek teu nyarek meureun marehna teh keur ngitung-ngitung karugian. Dari nas-nasna mah rek dibegal rek ditulungan ku patugas angger we kudu kokoroncodan. Nya angger kudu karoroncodan. Kasugri pamirsa mitra kaum danguan mulia. Kira-kira pada subuh parahu teh geus asup ka kota Batavia. Sanajan kaayaan masih keneh remang-remang kusabab halimun jeung pepadut subuh masih keneh tingkayangkang. Tapi panon sanaya mah geus bisa naliti eusi kota. Sasat sungutna teh mani calangap bakating ku helo ku teu sangka Batavia teh geuning kota badag anu kamajuanana geus sakitu luhurna. Di sapapara palungan Ciliwung teh salian ti puluh-puluh parahu kabireungeuh keur turun jangkar. Ting juringkang bakating ku baradag jeung jarangkung oge ti darat teh loba adegan gedong anunya gedenya jangkung. Kantor loji mendinga beres panjang aya di sepanjang sisi walungan. Ari nu disebut loji teh nyaeta kantor dagang ngahiji jeung gudang barang. Eta loji nu ngaberes sisieun walungan teh salian 3 lede jeung jarangkung dijieun tina tembok bata anu weweg ka bina-bina. Di hareupeun aya panto jangkung diwengku tina kai jati. Di 2 sisi panto aya kandang jaga meureun mun peuting mah di kandang jaga teh anggota kumpeni teu woleh jaga bari samagreng ku bedil.
Beki deket kamuhara gedong-gedong si gerong teh lain beki ngurangan tapi ngadon beki ngalobaan. Jeung ngadon beki gegek bae anu sanaya teu kurang-kurang helokna di Batavia teh manibut bat ka ditu ka dieu jalan teh. Lamun hujan jigana geus moal jeblok jadi letak sabab eta jalan teh siga di tembok lucir. Basa sanaya keur tumpat tempok ka darat ti jauhna aya nu ngagurudag lumpat tarik. Rada jiga padati tapi tetela lain padati. Sanajannya ditarik ku kuda tapi kudana teh manisa opat-opat. Atuh kusabab kudana oge loba padati teh majuna menigancang pisan. Kusirna diuk anjecel di luhur panumpang di nya panumpangna buni aya di jero. Lamun hordeng jandelana teh dibuka mah sanaya teh moal bisa nangenan yen di jero teh aya jalma diuk manitu manina. Eueuh. Awewe geuning. Cek sanaya nyarita sorangan. Ngadenge sanaya nyarita kitu Kidongdo teh ngaliuk nuturkeun panenjo sanaya. Sia mah bet aneh-aneh, nya aneh keneh meureun nya. Neuleuh naon Walanda teh. Cek Kidongdo semu nyuntrungkeun tonggong sanaya nepikeun ka ampir ti jengkang kana cai. Mireungeus sanaya rek dijengkang non Belanda tina jandela padati teh nahan pisirieun. Ramo-ramona anu lalecir semu pias teh ditunggupkeun kana bibirna. Gelis pisan. Jeung semu-semu aneh gelisna teh nya. Are non Walanda amanya. Omong sanaya lil nyarita ka diri pribadi. Gareulis ari awewe Walanda mah. Najan ngora-ngora buukna teh geus haruisan oge. Omong Kidongdo milu ngawaskeun kana padati. Ditempas kuno boga barang tita tadi gawena teh ngawelah we. Masih gelis oge. Da non ari Walanda mah moal daekeun ka urang. Ongkoh deui. Eueuh non Walanda bijilan jalma cacah. Kabeh oge turunan menak. Kabeh oge jadi kula wadeta patinggi company. Montong boroning bisa mika bogoh maranehna. Wawuh bae oge geus moal ka alaman keur pantar urang mah. Cenah nahan-nahan nya nahap-nahapkeun maneh. Sanaya mah ukur ngabelengeh seuri ngadengeunna teh. Bat ku arane atuh piraning oge ukur nyebutkeun ayen yen non Balanda teh geulis. Caritaan teh maneh leos kana urusan bogo. Padahal cek sanaya mah mun urang nyebutkeun geulis ka hiji awewe lain hartina bogo. Bari ngabelengeh sanaya mah ngarongkong rek ngajewang pangwela. Cing atuh Amang. Urang ku kami ngawelahna lah. Meureun Amang rasa capek ti peuting ngawelah wae. Ngomong sanaya. Ai heueuh. Nah aing teh meuni bodo-bodo teuing. Sia teh milu ka kami. Atuh henteu mayar oge mantuan-mantuan ngawelah deuleu. Omong nu boga parahut teh nya nu boga barang terada hanjel ludu meh kara inget ayeuna geus rek tepi kitu oge. Sanaya ngawelah bari ngahariring-hariringna teh anggar soal Ki Mas Tanu sanajan ukur dihaleuangkeun sapotong oge. Ayang-ayang kungkung goong narame menak Ki Mas Tanu nu jadi wadana. Nah henteu dituluykeun ngahleuang teh. Omong Kidongdo geus rek nyuntrungkeun tonggong sanaya deui. Ngan ayeuna mah dicingcetkeun. Nah mah kudu dituluykeun segala. Tembal sanaya betras jadi inget kasih gelang bahar sabab manehna oge sarua tumanya naon pangna cenah sanaya henteu namatkeun haleuangna. Urang cimah parmah mun keur ngahleuangkeun ieu lagu teh mani patarik-tarik da hayang puas ka Ki Mas Tanu teh. Mun sia can apal si Tanu jiwa teh begundal teh. Gawena teh anu mapahek urang Sunda. Jalma jahat, jalma sombong, jalma nu hianat ka bangsa nu matak. Sanaria oge mu puas teh. Mu puas pisan ngadenge manehna poe ieu teh rek diunggah balewatangan teh. Omong Kidongdo. Ngadenge yen Ki Mas Tanu poe ieu rek unggah balewatangan sanaya riwah sakadapan mah. Baruk Ki Mas Tanu teh poe ieu rek unggah balewatangannya. Sanaya curing hak. Har geuning sia teh. Apal kasih Tanu jiwanya? Kidongdo heraneun. Nyatu apal weda kami teh orang Pajajaran. Kapan sakur orang priangan masa saat apaleun ari sakadar dongeng-dongeng na bae mah. Tembal sanaya.
anu kami can paham teh nah pamanggi urang priangan kaki Mas Tanu teh beda-beda. Omong sanaya deui. Beda-beda kumaha sia teh? Ceuk Kidongdo bari semu nyipitkeun panon. Sabab ditebeh ka tuhu panon poe teh geus sumorot manis seukeut kana panon. Nya. Ceuk keneh Kidongdo amba ka kami dumeh kami teu namatkeun haleuang ngeunaan ki Mas Tanu. Tapi hari peuting tadi mah si Gelang Bahar nyata saha teh? Si Bajul Buntung, tanya si Bajul Buntung. Kapan mah nama meni ngancam mun kumawani cenah ngahleungkeun lagu anu eusina mah pahe ki Mas Tanu. Kumanehna pinasti bakal dipaehan cenah. Kami teh meni sieun ngadengena. Tapi sajeroning sieun teh bet kasiwuran deui kurasa heran. Nah manehna mah bet bangun ambekeun. Cek sanaya semu nyelidik sabab ngarasa penasaran ku paripola si Bajul Buntung anu dianggapna aheng. Nyawa aing mah teu apal kana eusi-eusina hate si Bajul Buntung. Ngannya kami teh kungsi ngadenge aya urang muara beres anu dipaehan dumeh ka Progo ngahaleungkeun eta lagu. Dasar jelema kecul teh. Dasar jelema kecul puguh ge. Meureun abong begal, resepna teh ukur ka begal deui. Meureun si Bajul Buntung mah panuju kana paripola si Tanu Jiwa teh. Dasar ruasa sama begal. Bedana si Bajul Buntung mah begal kasar, ari si Tanu Jiwa mah begal lemas teh. Begal anu nyumput dina pangkat jeung wibawa. Teu aneh dasar benerna mah. Loba anu kitu patut teh. Loba patinggi timbang saurang anu kumaula ka kumpeni, pura-puranya bebela ka rahayat padahal mah nyeusepan getih rahayat leuwih kejam batan kumpenina sorangan. Si Tanu Jiwa contona Kidongdo teh meniti paparakat bawaning ku keheul ka Ki Mas Tanu. Sanaya mah mani geus nyel-nyelan hayang nampiling beungeut Kidongdo sabab henteu asanya sabab hatena asa direrab aya jalma anu mapahe Ki Mas Tanu di haripeunana pisan. Ngan eta kakeheul teh dipendam we damun digugu meureun matak guyur. Dina parahu teu pupuguh kudu nyiksa jalma ku urusan marebutkeun bebeneran ngeunaan Ki Mas Tanu. Sanaya tetep kudu nahan kasabaran sabab tujuan anu utamana mah tetep hayang ngabebaskeun Ki Mas Tanu tina kungkungan kumpeni. Anjo ka palabuhan Sunda Kalapa anu pernahna aya di muara Walungan Ciliwung. Parahu Kidongdo teh lain nyisi ka darmaga tapi kalah kapuputeran di muara. Mungguh mata pikaheraneun sanaya. Nah ieu teh ngadoan puputeran di tengah cai. Iraha atuh rek hanjatna. Ceuk sanaya henteu bisa nahan kapanasaran anu nyangkaruk dina hatena. Ngajedog. Sia mah jalma nu teu nyaho dihitut bau sia. Duh penting mah di mana waktu nurunkeun barang sia kudu bantu ka aing. Omong Kidongdo ngadadak jadi bengis ka sanaya. Halis sanaya jadi kerung manehna ngarasa heran Kidongdo pandena jadi purang geus kitu. Kaluarkeun jejer. Sok, urang ngaruseup we heula. Ceuk Kidongdo nitah jalma opatan ka asup nu boga barang teh. Ieu oge geus pikaheraneun deui bae sanaya bet nyaksian boh Kidongdo boh nu opatan ka asup nu bogana barang teh. Manis samiuk manis siga geus beunang badami. Kabehanana ngaluarkeun jejer bari terus ngaruseup di muara anu rada tengah. Ari nguseup namanya lain akon-akon sabab da kabireun aya sababaraha lauk anu nyanggut. Ngan edas ngusupna teh maniku ngampleng sakitu waktu geus tepi ka tengah poe teh jongjon we ngaruseup abong kena bangenan. Atuh. Nah jauh-jauh ngurus Sunda Kalapa teh rek ngirim barang dagangan atawa rek ngadeng nguseup. Cek pikir sanaya bingung aya keheul aya. Keheulna da manehna teh jadi asa kaganggu ayeuna mah sabab kapan tujuanna mah rek nulungan Ki Mas Tanu. Ayeuna sakitu manehna geus nampa ibreyen poe ieu Ki Mas Tanu keur unggah balewatangan. Sanaya ngadon angkleng-angklengan meakeun waktu di tengah muara. Kidongdo ngaruseup teh lila keneh kitu. Mun lila keneh mah kami mah panghanjatkeun we lah ka darat sabab aya perlu ieu
Cek sanaya teu sabar. Basa sanaya cacarita kitu teh kabehanana maniting paralong mungguh matak picurigaeun ka sanaya. Ayeuna malah sanaya anu ngajudi yen Kidongdo jeung nu sejenna teh siga aya hubungan anu khusus tur lain samata-mata dumeh katalian ku anu nyewa jeung anu boga parah wungkul. Lamun disama sia teh moto loba bacot lah. Sabab lamun loba bacot sia tan wanda di podaran ieu. Ceuk Kidongdo panonna mani ngeburilang pikasieun. Dalamun teu kahalangan ku si Bajul Buntung jeung ku anjing kumpani mah sia teh geus modar ti peuting keneh oge. Sebab sia teh geus katalanjur ngaganggu kana lampahan aing sadaya sia teh. Ceuk nu boga barang sarua jadi bengis ayeuna mah. Manggeus, mending podaran we lah. Sabab mun diantep heuh ngaganggu kana pagawean urang, bisa-bisa urang anu cilaka. Ceuk batur-baturna. Hate sanaya ngageter. Upama kieu pandena geus moal salah tangtu maranehna teh sabeungkeutan. Tapi sabeungkeutan dina urusan nahaon nepikeun ka kudu disidem mangrupa Rusia. Nya Kidongdo, ki ogel. Mending oge eta teh podaran we lah ieu jalma teh supaya Rusia urang henteu kaboker ku musuh. Omong nu sejen. Atuh pamustunganana bari anggar nguseup teh maranehna baradami ngebandamikeun nasib sanaya. Nah cenah mending dipaehan ayeuna keneh atawa mending ditahan bae dina parahu tapi ulah sina oja. Kidongdo. Nah Kidongdo anu kitu teh mah. Bet hayo ieu mangkeluk teh ditaekeun di Tegal Parang. Ceuk nu boga barang anu tetelan lah na Ki Ogel. Atuh. Lain oge urang teh nyeun gerakan demit ari kudu nembongkeun ka Balaria mah. Ki Panji teh jalma balilu tapi di lembur mah jadi batur sapagawean adik kami teh di kebon kopi. Lamun kami teu pupuguh henteu someah ka manehna meureun jadi curigaeun. Omong Kidongdo. Maksud kami teh nah di tengah perjalanan ieu kunyuk teh henteu di podaran bae. Omong Ki Ogel. Atuh der sararea teh silih tuding. Silih tudingna teh teu bina ti basa dititah mayar persenan ka kumpeni nya ka kumpeni teh peting tadi. Ari sanaya anu keur dipadungdengkeun gawena teh cindutrung we bari awakna pura-pura ngadeg-deg niron-niron anu soak. Sanaya kudu pura-pura kitu sabab mun tagen teu riuk-riuk sieun meureun Kidongdo sabatur-batur teh bakal curigaeun. Ningali sanaya ngadeg-deg siga nu sieun Kidongdo teh nyampeurkeun. Sia teh hayang hirup atawa hayang paeh? Omong Kidongdo neuteuk seukeut ka sanaya. Bari pepereudeuyan jeung hemar-hemir sanaya teh unggek-unggekan. Unggek kumaha sia teh maksudna ha? Hayang paeh kitu. Sanaya murangkat, lain gitu. Kami mah hayang salamet we. Tembal sanaya mamandapan. Tamun sia hayang salamet poma, sia kudu ngagugu kana sagala rupa ka hayang aing. Pasti. Bisi Kidongdo ku kami rek nitah mangmenjetankeun awak, nitah nyisihan pakaian kotor, kami pasti ngagugu. Ceuk sanaya pura-pura bodoh. Tapi ku sakit oge manehna muji kana jiwa Kidongdo. Sanajan nya purang geus jeung cacaritana kadengena bengis tapi sabenerna mah Kidongdo teh henteu boga hate nu kejem. Buktina bieu ku sanaya make nitah pepilih sagala rupa. Da cacak mun teu kitu mah Kidongdo teh geus nyieun hiji putusan anu eces, contona maehan sanaya supaya henteu riweuh. Lain kitu sia. Aing teh keur boga pagawean anu kacidambitna ieu teh. Nu kacida di Rusia keunana. Ku Rusiah-Rusiahna sasat indung suku serangan oge teu meunang di bejaan heula. Ceuk Kidongdo. Kami oge rek janji moal deuk ngabejaan indung suku kami. Tembal sanaya motong kalimah. Ngacadog sia. Geus lah, mending kunculungkeun we ka tengah laut. Jalma bodoh model kitu mah. Ki Ogel nempas bawa ningku keheul ningali sanaya siga nu belegu. Heula.
eueuh gunana mayahan jalma bodoh. Malah lian ti kitu teh deui. Ngadaon ngadeukeutkeun kana piriweuheun mun teu pupuguh di laut aya mayit ngambang mah. Omong Ki Dongdo. Anu penting mah asal manehna henteu ngaganggu we kana pagawean urang. Ceuk pamanggih Ki Dongdo wijaksana. Ki Dongdo percaya yen ieu mangkeluk teh moal hianat ka urang. Jalma bodoh jeung borangan bisa bae nyalakakeun urang, tapi oge deui bisa jadi nguntungkeun urang. Salela urang nyieun pagawean teh. Kapan urang teh sok pura-pura bodoh supaya batur henteu curiga ka urang. Jadi mun ayeuna katambahan ku jalma nu bener-bener bodoh teh, bisa jadi bakal nambahan alus keur ngilungan siasat urang. Ceuk Ki Dongdo baris terusna ngareret ka sanaya. Saha ari ngaran sia? Cenah neuteub sanaya manis seukeut. Sanaya? Sia nyaho teu? Naon anu keur ku kami dipigawe? Henteu. Hayang nyaho teu? Atuh puguh we hayang nyaho. Sok dibere nyaho ku aing. Tapi syaratna sia kudu modar. Is, atuh ulah hari kitu mah. Tembal sanaya mun muringi sieun. Tah lamun sia mung kojor. Kudu kumaha tuh coba akalna sok. Ceuk Ki Dongdo. Akalna nya ulah hayang nyaho we. Alus. Cing kamerek nanya. Ari aing teh saha? Ki Dongdo. Naon pagaweanana? Tukang parahu? Ari ieu obatan deui? Ki Ogel nu bawa nu boga barang. Ari nu tulian deui mah nya baturna Ki Dongdo we sasama tukang parahu. Tembal sanaya bentes. Heuh, alus ari kitu mah. Ceuk Ki Dongdo bunga. Kumaha mun batur tumanya kasiang ngeunaan kami? Ki Ogel masih keneh penasaran. Nyarek dijawab be kawas tadi. Alus. Tapi mun batur tumanya kasia, kunaon make ulah ilu ka kami? Nyarek ngaku we. Rek ngaku pagawena we. Nya, meunang kitu. Sanaya teu pilih ganti kanu keur araya di parahu. Alus. Mending gitulah. Anggot mun sia ayeuna bisa ngasakan lauk mah. Ku aing sia dipenum jadi pagawe. Ceuk Ki Dongdo. Sanaya unggeuk sanajan ari di jero hatena mah manehna teh angger tunyutannya lantaran masih keneh bingung ku kaayaan anu rada robah. Aya hayang nyaho, aya hayang gewat ingkah. Ari hayang nyahona dumeh Ki Dongdo katut batur-baturna teh matak mawa kapanasaran. Ari hayang gewat ingkahna da kapan manehna mah boga urusan sejen anu saenyana mah teu kurang-kurang pentingna. Tibatan sakadar hayang nyaho kana paripolah Ki Dongdo jeung batur-baturna. Tapi mun beres mang maksakeun, nya mun beres mang maksakeun mah kami turunkeun ka daratnya. Ceuk sanaya sanggeus ngahulang. Cig, turun tapi montong ka darat. Ku aing sia rek direlepkeun di tengah laut. Ceuk Ki Ogel ngancam. Sanaya ngabiri gidi bari neuteub cai muara nu ombak-ombakan katebak angin. Kunaon kami teu meunang ka darat? Omong sanaya nalengteng. Aing anu kudu tumanya mah, kunaon sia make hayang muru ka darat? Bawa sia terep beja ka kumpeni ngeunaan tindak tanduk aing cararea ha. Ceuk Ki Ogel nunjuk irung sanaya. Boro-boro sieun we nu aya. Galak jeung jahat kumpeni mah. Ceuk sanaya ngadoja kana eusi hate batur. Kasugri pamirsa mitra kaum danguan mulia, sabot dicaritaan boh ku Ki Dongdo, boh ku Ki Ogel. Sanaya mah mikir dina jero hatena manehna nganduga-duga kira-kira ti kelompok mana Ki Dongdo sapara kanca teh. Anu eces, maranehna teh kelompok anu nyatru ka kumpeni. Meureun datangna ka dieu teh boga maksud. Boga maksud naon kira-kira? Rek sawa jeung aing saja nulungan ke Mas Tanu kitu. Asa mustahil. Sebab dina obrolan tadi mah maranehna teh sasat ceceu pisan ka Mas Tanu teh. Omong sanaya dina jero hatena.
Ari sia cecep teu sia ka kumpeni. Cek Ki Dongdo mepeuskeun lamunan sanaya. Puguh we cecep mah tembal sanaya. Wani teu mun dititang ngalawan kumpeni. Ngalawan. Lah, montong ditanya nepi ka ditu. Heeh, nepi ka ditu ka dieu jalma teh. Jalma teh siga teh bodo-bodo acan ieu mah. Boa balilu oge jauh sahandapeun ti balilu. Cek Ki Ogel bangun anu ngageunggeureurkeun Ki Dongdo da tumanya nyosok jero ka sanaya. Geus we, ieu mangkluk teh sina bunta bantu ka anu sakirana ngenteng-ngentengkeun urang lah. Contohna manehna mah urang sina mamanggul Maryam we. Omongna deui. Manggul Maryam. Sanaya curing hak reuwas. Reuwas anu ayeuna mah nyaan lain ukur pura-pura. Piraku henteu deuk ngarasa reuwas atuda lamun ieu kelompok teh tetela geus boga senjata berat model Maryam. Eces pisan ieu kelompok teh geus boga kakuatan anu kacida hebatna. Heeh, monggo we sia mah. Tukang manggulan barang-barang berat lah. Cek Ki Dongdo. Ari Maryam kitu mah meureun. Urang teh rek perang nya. Cek sanaya tumanya. Perang? Karugi-rugi make kudu perang segala rupa. Aing mah jauh-jauh datang ka dieu teh rek nyentangkeun gedong pangadilan deuleu. Rek nyentangan gedong pangadilan maksud teh. Tembal Ki Dongdo ngeceskeun. Sorana teh kadenge manedaria pisan ka Sugri. Munnya caritaan Ki Dongdo tang tubai ieu teh beja anu matak pikareuwaseun pisan. Reuwas ku itu ku ieu sanaya reuwas ku sabab ieu kelompok teh sakitu wanina make rek nembakeun Maryam ka gedong pangadilan. Lamun nya kitu kumaha atuh nasib Ki Mas Tanu? Ki Dongdo ira rek nyentangkeun Maryam ka pelebah gedong pangadilan teh. Cek sanaya hayang nyaho. Kelah ngadaguan bareng jeung si Tanu Jiwa anu unggah balewatangan. Tembal Ki Dongdo. Kapan poe ieu unggah balewatangan teh Lin? Heueuh, rada beurangna bejana mah. Kumaha tuh nasib Ki Mas Tanu? Meureun bakal milu ka centang. Sora sanaya mimiti kebak ku hariwang. Paduli ah. Aing mah teu resep ieu ka manehna. Malah mun sepelor Maryam ku aing dicentangkeun ka darat. Kapalebah gedong pangadilan anu kojor teh lain bae kumpeni tapi oge sekur jalma anu geus hianat ka bangsa. Heueuh ka asup. Si Tanu Jiwa tah. Omong Ki Dongdo. Hate sanaya ngarasa kuciwa ngadenge Ki Dongdo cumarita sarupa kitu teh. Ki Dongdo katut sapara kanca teh pasti kelompok pajuang anu hayang uak ngawik katang treman kumpeni di Batavia. Pugu pujieun ari kitu namah ka Sugri. Mun aya urang pribumi anu geus wani ngangkat sanjata ngalawan bangsa asing teh. Ngan hanjakalna oge aya Ki Dongdo sapara kanca teh dina ngajalankeun usaha nya dina ngajalankeun usahana kacida lelewodehna kacida sembaranganana. Ieu teh pagawean anu samakta, pagawean anu kacida pentingna lamun tepi ka bocor ka pihak musuh balukarna bakal riweuh keur maranehna. Anu jadi hanjakal teh ieu Rusia teh tetelah henteu bisa dibuni-buni ku maranehna. Buktina geuning make bebeja sagala rupa kasanaya padahal mun diingat-ingat manehna teh saha anak buah lain sasama pajuang oge lain. Kumaha lamun aing teh balana kumpeni? Mun aing milu ka kumpeni maranehna tan wande bakal cilaka. Ceuk sanaya dina jero hatena. Kasalahan Ki Dongdo sapara kanca teh kusabab nganggep enteng ka jalma anu ku maranehna dianggap bodoh jeung teu boga kamampu. Sanaya yakin anu matak nepi ka sageunahna cacarita ngeunaan rarancang ngabadilkeun Maryam ka gedong pangadilan teh. Alatan maranehna nganggap yen sanaya mah jalma bodoh tur moal ngabahayakeun maranehna. Tapi nah nya bener sanaya teh moal ngabahayakeun maranehna. Moal aya rek nyelakakeun mah, tapi nu eces ku ngadange maranehna rek ngabekaskeun Maryam ka darat tur anu ditujulna teh gedong pangadilan. Sanaya bakal ngahalang-halang. Pek bae rek dibedilan kumpeni mah. Tapi aing teu ridho mun Ki Mas Tanu oge kabawa ka bedil. Ceuk sanaya dina jero hatena. Atuh ku sebab kitu sanaya ieu mah jadi boga pagawean tambahan.
sampai ngajait ke Mas Tanu teh perlu ngahalang-halang heula rancangan urek dijalankeun ku Ki Dongdo sapara kanca. Aing kudu ngintip-ngintip di mana eta Maryam disumputkeunana. Ceuk sanaya dina jero hatena. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.